Bismillahirrahmanirrahim. Hayang naon deukeutan bae Gusti Allah, nu boga gagah Gusti Allah, nu boga sugih Gusti Allah. Mantak naon atuh ka Gusti Allah. Ye hese-hese teuing. Nu mantek cenah sia hayang sugih mah tuh cara kiai ngan sia kudu mentang mata. Kiai mah nya nama hayang sugih ge muterkeun tasbih doang. Jadi sugih kiai mah muterkeun tasbih jadi gagah kiai mah. Coba puterkeun ku sia datang ka pegat tasbih. Kudu boga aturan atuh nasbih ge. Lain satasbih-tasbih nah. Kudu boga aturan jeung hate. Ieu mah dinu loba jelema geus ieu mah. Wih, pohara jasa. Bulu, giliran bae sorangan tasbih dialungkeun. Tolol bangsa penceramah atau kos gitu dah di loba jelema tasbih di kaluarkeun ngobrol dari kieu bae padahal mah lain keur nasbih teh mah sok-sokan doang di mah mah tilok nasbih tilok malah mah deuk salat ge leungit tasbih ka mana nya bari ku tilok-tilok dah bener wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awal marrah wa nazaruhum fi tugyanihim iya Allah handapkeun jeung Gusti Allah jelema kos kitu kena lacut terus geus aya dina rahasia aing geus aya dina ilmu aing anjeun mah anjeun bae Muhammad geura dakwah anjeun mah ngan sakadar tugas ti kaula dakwah sampaikeun syariat nya sakitu ulah boga pikiran kadua katilu hiji tabligh adapun daekeun jeung teu daekeun lain urusan anjeun Muhammad urusan aing mantak urang ge kos kitu tah datang ka ieu mah magaan ngaji ulah boga pikiran kumaha ayu bae dakwah ajak ulah boga pikiran ge si eta diajakan ku aing teu daekeun bae heran jasa kana tuh si aing kanu itu mah teu teuli si itu ge pan diajakan ku sia tuh sia teu neuteuli pan si eta mah neuteuli amat teu daekeun itu teu daekeun eta teu daekeun tapi sia neuteuli lain gitu itu mah susah sabodo teh mah daekeun teu daekeun ge pan ieu mah sugih lamun daekeun kan lumayan jadi boga kadua tolol tak kiai lamun geus boga kos kitu moal beres dakwahna geus dakwah mah ngaji nyaritekeun rukun wudu nyaritekeun rukun salat nyaritekeun tauhid nyanana balik ulah aya naon-naon geus mantep kos kitu mantak cek amah almarhumah bah doyong mah lamun urang magahan ngaji di lembur urang beuki ngopi urang beuki ngerokok mawa sorangan kopi mawa sorangan ulah ngaharepkeun pameret ti jamaah urang eta mantap kos kitu geus urang beuki kopi mawa termos urang mawa jinjingan bila perlu dagang kopi urang di dinya geus kitu rokok naon urang nu beuki bawa ulah ngaharepkeun ti jamaah lamun geus ngaharepkeun ti jamaah geus moal muai eta mah ilmuna boro-boro jang murid nyana ge can bisa make ilmu sakitu bae tuh kitulah nya iyalah dakwah Kangjeng Nabi ngajakan anak Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi dicaci dimaki ku ahli Mekah dipenta mujizat hampir Kangjeng Nabi ge terpancing tapi ternyata kabelah dieuna tereda hati Kangjeng Nabi tiis hati Kangjeng Nabi terus dakwah Kangjeng Nabi sanajan dicengol dicaci dimaki diciduhan diperangan Kangjeng Nabi teh tetep bae terus bae ngalih Kangjeng Nabi di Mekah ke Madinah di Madinah terus Kangjeng Nabi dakwah sampai perang hasil daripada dakwah Kangjeng Nabi 14 tahun anu silam alhamdulillah urang kuari iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi teh kos cai mantak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin menyaritakeun rahmat hartina rahmat eta cai kumaha teh cai teh lamun ku urang dibendung kemudian ku urang dipake mandi kemudian cai dipake ngindum kemudian cai pake gitu naon ngaranna nyebor jarara ditatangkalan dinikmati ku urang tina cai tersebut urang bisa ngarasakeun kasegeran ngarasakeun hasil daripada cai ngeunah eta rahmat
Kangjeng Nabi teh kos cai, lamun eta cai ku urang diantepkeun, cai mah ngalir bae tapi urang mah teu melu, atuh urang henteu pernah menikmati kesegeran cai, henteu pernah pakai nyebor, henteu pernah pakai menikmati hasil daripada seboranana, tah eta mah kos kafir. Kangjeng Nabi liwat ibarat cai, kafir teu melu ka Kangjeng Nabi, percis sakumaha tadi urang mah begitu cai datang Kangjeng Nabi ku urang teh di rumah caina, dijieunkeun tempat urang mandi didinya ngala wudu di cai rahmat ngaranna tah dipake nyebor hasil seboranana di dahar kurang geus urang mah gupak di rahmat Allah bentukna cai rahmat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan eta cai sing hade ulah di kotoran aja kuari cai di kreditan kotor tah caina tah kotor tah dek gupakna ge atuh kotor ngaran sing hade caina ulah diribaan caina sing hade rahmat Kangjeng Nabi teh dibentukeuna kalmai kos cai ngalir terus ka unggal negara. Kumu di Indonesia mah cai Kangjeng Nabi ane rahmat Kangjeng Nabi asal urang geus iman berarti urang kena cai rahmat Kangjeng Nabi nyambung jeung Kangjeng Nabi. Mata kurang maca salam ka Kangjeng Nabi atuh aya Kangjeng Nabian. Mun urang dicontohan ku cai urang teh aya Kangjeng Nabian ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh teu kudu hese-hese ja eta Kangjeng Nabi na ge eta geus aya di urang. Cai Kangjeng Nabi teh rahmat teh cai. Nah caina ku urang teh kuari geus diinum ja urang mah geus iman berarti urang teh geus aya Kangjeng Nabian. Geus aya Kangjeng Nabi ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh ngajawab Kangjeng Nabi alaikassalam. Urang maca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi emang aya Kangjeng Nabian di awak urang eta iman ka Kangjeng Nabi cai rahmat geus aya di awak urang ketika urang maca salawat atuh Kangjeng Nabi ngadengekeun yang macana saeutiknya 11 dongnya sa Kangjeng Nabi geus lumayan lah 11 geus sakitu-gitu. Ketika caina di kreditan je aing teu betah di awak sia ieu sa Kangjeng Nabi kos ya jadi kos kitu atuh nyahoeun Kangjeng Nabi sebab eta cai diinum ku urang ibarat cai mah jadi atuh awak urang teh aya rahmat etalah rahmatan lil alamin kos kitu. Jadi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan-akan urang minum cai Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian di awak urang tinggal ku urang disuburkeun jeung dihenteukeunana tergantung urang. Adapun urang geus nginum rahmat Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian geus lantaran iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah tinggal urang nyuburkeunana doang. Ayo orang keur ngaji kuari ngaranna keur subur dek nguburkeun iman ye. Begitu orang ngaji datang sugan we cenah iman subur ye. Alhamdulillah barang ngaji teh rada gede iman teh keluar beneuleuh barang da leutik deui iman. Ka bawa ka ditu ka dada nu nongtot teh. Siga ada teh iman urang ja. Masyaallah. Sekali deui urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin teh hese bele ke urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hartina urang dididik ku lingkungan cek ngomong didik nama geus aya tetesan ti dituna janang Allah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum nang Allah urang iman sia paham sia mantep siak nang Allah ngan urang berusaha terus supaya lebih mantep deh sehingga kadeuleu ku urang sosok Kangjeng Nabi kadeuleu ku urang engke Gusti Allah ku bataha teh moal aya jelema nu luhur diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi moal aya urang tak terjelan ye ku ari hayang jadi wali zikir bae teu maca sholawat moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca sholawat moal jadi kudu melalui Kangjeng Nabi bae sebab turuna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi kuari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wah heuleuh bakal nangke seri sorangan ge asal aja jelema wah grogol bagian ini kan eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi kudu make adab kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat nah mantak endek mere zikir di deuleuh heula lahanna can subur nah sholawatna heula moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat moal bisa sholawatna
wa nu'mina laka ya Muhammad. Andai kata anjeun ngadatangkeun sakumaha mujizat-mujizat Musa, sakumaha mujizat-mujizat Isa, sakumaha mujizat-mujizat Kangjeng Nabi Saleh jeung mujizat-mujizat para nabi nu ku anjeun dicaritakeun, sok patina anjeun coba laksanakeun, datangkeun ka kaula sebagaimana mujizat-mujizat nu baraheula, hatta nusaddiqoka mun bisa kaula deuk kabenerkeun wa nu'mina laka, kaula bakal ngimankeun ka anjeun. Sok Muhammad mumpung kuari. Kangjeng Nabi langsung nangtung cek Kangjeng Nabi ayu sayyin tuhibun, hayang mujizat naon nu ku anda dipake karesep. Waduh, ditantangkan ku Kangjeng Nabi. Bener oge langsung kupar-kupar Mekah teh ngomong, Muhammad gol taj'alu lana sofa zahaban, nomor kahiji kaula mah minta ka anjeun teh tah bukit sofa supaya jadi emas, buktikeun ku anjeun, lamun eta terbukti kaula bakal iman ka anjeun. Hiji naon deui? Nomor kedua, wa ba'aslana ba'da mautana nas'aluhu anka ahakul ma taqulu am batilun. Nomor kedua, salah sahiji nu geus paeh di kuburan buka, mudah-mudahan ku anjeun bisa dihudangkeun deui, nyana hudang nyana nangtung ku kaula deuk ditanya bener apa henteu Muhammad eta sebagai utusan Allah, lamun nyana ngabenerkeun kaula deuk iman. Ambo teu kira-kira naon deui cek Kangjeng Nabi. Nomor katiluna, wa arina mala'al malaikata yashhaduna laka, tunjukkeun coba malaikat ulah datang ka teu kadeuleu, nu ngaran Jibril, nu ngaran Mikail, nu ngaran Israfil, nu ngaran Israil, nu ngaran Munkar, Nakir, Malik, Atid, Ridwan, sahabae salah sahiji malaikat kuari supaya kadeuleu ku kami deuk ditanya. Sanggeus teh ditanya nyana nyaksian bahwa ieu Muhammad adalah benar-benar Rasul Allah, nyana ngahiang deui karena kami deuk iman. Lain lalagaan paneta kos kitu. Kumaha Kangjeng Nabi tegar wae Kangjeng Nabi mah leutik kos kitu mah Kangjeng Nabi. Siapkeun mata ulah kicep dicolok sia ku aing. Kumaha eta Kangjeng Nabi dipenta seperti itu sugan mundur teu Kangjeng Nabi faqala Rasulullah, cek Kangjeng Rasulullah, wahai kufar Mekah, in fa'altu ma taqulun atusaddiquni, lamun kaula bisa ngabuktikeun naon nu ku anjeun dipenta, naon ku anjeun diucapkeun, apakah anjeun bakal ngabenerkeun ka kaula? Oh, cek kufar Mekah, naam ya Muhammad, pasti lamun anjeun bisa ngabuktikeun sopa jadi emas, jelema anu paeh hudang nyaksian bahwa anjeun teh bener sebagai rasul. Nomor katilu, malaikat salah sahijina bukti nyaksian anjeun teh sebagai rasul, kula deuk pangheulana cak kufar Mekah bakal ngabenerkeun ka anjeun sebagai rasul Allah. Hayo cek Kangjeng Rasul, lain fa'alta cek eta kufar Mekah, lain fa'alta nadat bi annaka ajma'in, kami kabeh moal anu nyesa hiji-hiji acan mun anjeun bisa ngabuktikeun pasti kami bakal ngimankeun nuturkeun anjeun. Aya nu Noel muslimun muminun ka Kangjeng Nabi, mad buktikeun mad coba ge kabeh nyana ariman pan geus iman mah urang ngeunaheun, tenang urang salat ngeunaheun, ibadah ngeunaheun. Ayo geus buktikeun mah eta mah babari ieu pangeran mah maha kawasa, sapira gunung sopa ulah-ulah sopa jeung marwahna ge jadi emas kula mentang ke pangindahan. Yo sia masuk kitu ieu. Ayo jadikeun sakjana. Aju nu paraleh jeung ke di akhirat ge urang bakal dihudang-hudangkeun. Sudangkeun bae hiji mah coba. Malaikat Jibril mah tupan selalu jeung Kangjeng. Atuh coba bae toel malaikat Jibril supaya ngabungkeun. Aju nyebutkeun bahwa Muhammad ya utusan Allah nyaksian. Ayo geus lah geus eta mah gampang kos kitu mah. Ayo geus. Kangjeng Nabi faqama Rasulullah ngadeg Kangjeng Nabi. Sageus ngadeg wa ja'ala yad Allah azza wa jalla yaj'ala. Kangjeng Nabi teh nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya Gusti Allah yunzil alaihim hatta yumin
Kangjeng Nabi langsung ngadua menta supaya naon nu dipenta ku ahli-ahli Mekah ku kupar Mekah dibuktikan. Langsung munajat ke Gusti Allah. Cak Gusti Allah tah mah babari kos kitu mah lah ulah kakarak gunung Sopah cak Gusti Allah. Dunia dijadikan emas gampang. Ulah ngahirupkeun hiji titah ngomong sakabehna nu pararaeh dihudangkeun ngaromong bahwa anjeun Rasul babari. Ulah kakarak hiji malaikat Jibril misalna nu selalu jeung anjeun seluruh malaikat nek dibuktikan nyaksikan bahwa anjeun sebagai Rasul teh atuh bisa ngan kieu mah cek Gusti Allah ya aing utus Jibril. Langsung malaikat Jibril diutus datang ka Kangjeng. Naon Jibril? Gusti Allah geus ngadenge kana doa anjeun bahkan geus ditarima doa anjeun Muhammad. Cuman sakieu hungkul andai kata ieu gunung Sopah dijadikan emas, andai kata salah sahiji jelema nu dikubur teh hudang nyaksikeun bahwa anjeun teh sebagai Rasul haju ieu mah haju ye geus bukti kos kitu nyana teu iman keneh bae tah eta deuk kumaha kan ngomong mah bisa bae. Andai kata geus dibuktikan Sopah cek malaikat Jibril jadi emas. Nomor kaduana salah sahiji ahli kubur hudang nyaksikeun bahwa anjeun sebagai Rasul. Komo malaikat bungkeut bajaku lagi di sisi anjeun gampang ka geus. Cuman nyana sanggeus teh terbukti sakumaha kayana tetep bae teu iman. Nah ieu lamun teu iman kitu bakalna aya balukarna mah. Lamun geus dibuktikan tetep teu iman Allah bakal nyiksa. Sakitu doang beak kabeh ieu Mekah disiksa ku Gusti Allah dengan cara Gusti Allah. Tetapi lamun teu dibuktikan tungguan bae sabaran bae nah ieu mah moal aya siksa. Sedengkeun lamun anjeun bisa ngabuktikeun nyana teu ariman siksa bakal datang. Lamun anjeun sabar bae kajen dicemooh ge Allah moal nyiksa. Pilih cek Kangjeng Nabi deuh nyaho kapan orang lamun geus dibuktikan manehanana bakal arariman apa henteuna sanu nyaho nyana bakal leuwih dahsyat permintaanana jeung leuwih dahsyat bakalna engke ngabrihna ka kaula. Geus atulah kalau mah geus kajen kos kitu mah maningan ge sabar bae geus sabar bae mah tungguan tobat-tobatna para kupar-kupar Mekah Quraisy Mekah daripada engke dibuktikan haju teu iman siksa Allah bakal datang. Dan nu mantak Kangjeng Nabi langsung reda hatena bebeja ka para muslimin muslimin nu halal hadir. Jibril datang ka kaula terus gampang jasa dek ngabuktikeun mah ngan ieu urang teu nyaho setelah bukti bakal iman apa henteu kupar Mekah haju. Lamun andai kata iman beres tapi lamun teu iman bakal siksa langsung kontan jasa. Tapi lamun disabaran bakal moal aya siksa maning mana cek muslimin ge maning ulah atuh mantai kos kitu mah sebab encan ngajamin di mana bukti bakal iman. Geus ulah bae lah teu langsung mantak turun ayat ieu wa aqsamu billahi jahda imanihim. Wallahu alam bimuradi kupar-kupar Mekah tokoh-tokoh Quraisy tiasa rumpah billahi ka Gusti Allah tetep nyana sumpah nama ka Gusti Allah baik jahda imanihim kalawan pohara jasa sumpahna goyatati hadihim fiha cara sumpahna lain ja'atuhum ayatun Muhammad demi Allah yakin lamun datang ka kami kabehan ayat sebagai mukjizat nu dipake ka hayangku kami naon bentukna nu tadi teh la yu'minun biha kami niscaya bakal ngimankeun ka mukjizat aing kami kabehan bakal iman ka anjeun Muhammad. Itulah sarumpah-sarumpahna demi Allah sarwanya lagi sumpah nama ka Allah Allah kan mandang lamun ditanya teh kupar kok sumpahna ka Allah heh tuh kami ge iman ieu ka pangeran mah nu teu iman ge ka Muhammad pan bisa teu iman ka Muhammad lah tu sapira Muhammad budak kamari ai pangeran mah kabingis iman ka Allah aya eta nyembah ka Uzza ka Lata oh eta mah wasilah doang wasilah tamah lantaran pangeran teu kadeuleu geus kami nyieun pangeran nu kadeuleu
geus ka pangeran nama tetep ka Allah ngan melalui Uzza melalui Lata kami teh ya ieu teh nyeun wasilah tah nu mantak ku Muhammadiyah teh urang teh hadiah pajar kos kupar Mekah kos kitu teh blon tah cek dia na wasilah-wasilah kos kitu bae ge kupar Mekah tah mah ka Allah maka Allah tapi nyana wasilahna ka patung eta mah percis cenah kos kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah soekeun habak sungutna jeblon teh budak nya teh nyana kos kitu sumpahna teh kumaha tah kos kitu tah lamun anjeun Muhammad bisa ngadatangkeun ayat-ayat jeung mukjizat sakumaha nu ku kami dipake ka hayang niscaya kami bakal iman ka anjeun Muhammad tapi lamun anjeun teu bisa ngabuktikeun ulah samatkan ya aya Muhammad aing kudu iman ka anjeun mah kumaha sakumaha tadi doa Kangjeng Nabi geus ditarima ku Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi mah terus malaikat Jibril kita dijawab hul bejakeun Muhammad ka kupar Mekah innamal ayatu indallah saya lian dari mukjizat mah gaduh Gusti Allah yunziruha kama yasha eta mah deuk nurunkeun Gusti Allah kumaha kayang Gusti Allah bae deuk dipetakeun mangga deuk tegeh mangga bae wa inna ma ana nadzir ai kuring masa kadar tugas jeung sieunnan di mana-mana anu teu iman ka Allah teu iman ka Rasul Allah kula sebagai rasulna ieu di akhirat bakal disiksa kula mah sakitu bae tugas teh nurunkeun mukjizat urusan Gusti Allah adapun kula urusan nanangan sakadar mere penerangan-penerangan mere peringatan-peringatan titik ngan sakitu barang Quran dibacakeun ka kufar Mekah asal turun dibacakeun ka kufar Mekah turun ayat dibacakeun ka kufar Mekah kumaha tanggapan kufar Mekah percis sakumaha kamari man ulah sok segala wahyu ti pangeran mujizat ti pangeran sia Mamad gak bisa teh sakitu doang emang aing teu nyaho pan sia sok kumpulan jeung ahli kitab jeung pendeta-pendeta aju siapan merenung aju sia kadang-kadang kapan di jero kamar teh keluar-luar aing ge kabejaan pan sia segala kabuah hiro pan cicing di ditu ta eta teh siapan kikituan teh keur ngarangkum keur nyatetan tak kuari ku sia dibejakeun eta teh cenah wahyu ti Gusti Allah bating man pake ting bating segala warak teh kupar Mekah boga ting bating di mana meureun teh asana nang ti Cikupa bae eta Masya Allah kula sok sasohoreun sia man segala wahyu segala mukjizat kos aing teu nyaho bae mat geus bae mendingan pangeran urang bae mad puguh jentuna gede mad pangeran urang geus puguh ti karuhun-karuhun hayang Uzza tu gede jasa hayang Lata tu aya segala pangeran teu kadeuleuh hese nu kadeuleuh ge sakieu hese komo teu kadeuleuh mah sok macem-macem mad segala wahyu segala naon mad tapi Kangjeng Nabi dikitukeun teu tenang lah ngajak bae Kangjeng Nabi mah terus bae wahai para musyrikin ahli-ahli Mekah sing ade pangeran teh hiji nu wajib disembah teh nu jelas alladzi khalaqas samawati wal ard nu ngadangem 7 lapis langit 7 lapis bumi katut eusina ulah salah bahwa pangeran eta adalah nu nyata nyieun langit bumi termasuk urang eureun Kangjeng Nabi terus bae sugan aju eureun Kangjeng Nabi sugan aju cerik menyeng atuh henteu biasa bae Kangjeng Nabi tah urang teh contoh jak urang ye sebagai ustad sebagai kiai lamun urang ngajak ka kafir mah urang mah jarang buari mah ngajakan ka kafir mah jarang kadanan cara Gus Dur mah sabaraha pendeta asup Islam di tangan Gus Dur sabaraha kafir nu asup Islam ku sebab dakwah Gus Dur Masya Allah sejarahna barang dibaca teh muringkak bulu urang mah di Belanda
sabaraha tokoh nu asup Islam gara-gara dakwah Gus Dur ke Belanda waktu kunjungan ke Belanda. Di kuari kiai mana anu ngadakwahan kafir? Dai mana coba anu bisa ngislamkeun? Masya Allah, lantaran teu maksud ngislamkeun dai nage maksud dengan RP doang, RP atau biqadri niat pan kabeh ge. Ukuran niat datang ka mana eta kapan nu bakal dibuktikan ku Gusti Allah. Hese teh kuari mah. Nah, urang mah minimal eta beta atuh tah anu keur marahen gaple di pengkolan ojek. Menang datang ka dinya. Assalamualaikum. Ana Habib. Waalaikumsalam. Aya naon Kiai? Sesungguhnya permainan-permainan seperti begini ini adalah tidak baik. Permainan-permainan seperti ini adalah termasuk permainan-permainan setan. Ini adalah judi haram hukumnya. Pak Kiai, ieu mah teu duitan ieu. Ieu mah ngan saukur lalagaan doang iseng. Oh, kalau begitu saya ikut dah. Ya tolol ya. Ya Kiai juga sama iseng segenap teh. Wah, teu beres ya dakwah Kiai. Masya Allah, jumilu ja iseng. Kabelah ditu na iseng kieu mah mending duitan ieu 100 bae. Ulah gede-gede urang mah 100 bae lanan. Encan judi 100 kieu mah. Tolol teh Kiai. Nah, tumbangkeun coba pejudi-pejudi baik anu lalagaan komo anu bebeneran. Coba datang ke mana dakwah urang. Yai ulah sok kikituanan jak kamari ge kiai teh keur mah jadi kiai masuk main gaple. Sia sok mau kamari. Goblok biasa kamari balain deui. Kamari main can jadi kiai, bari mah jadi kiai. Mun kiai ge lamun teu jadi kiai mah meureun main gaple bae. Kitulah kira-kira. Beres. Kiai itu beres. Dan waktu kalau mulai urut-urut kamari teh hese teh jadi kiai teh hese. Hese teh ai kangjeng Nabi mah pan urut-urut nu kos kari itu tileletik teh mulus kangjeng Nabi mah. Imam Ghazali tileletik mulus, Imam Syafi'i tileletik mulus, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh mulus tileletik teh. Dongengna mulus jasa talamun aya urut bajidor hese eta dakwahna hese sanajan atuh bisa mah bisa bae ulah nurutan aing keur kamari tambah keur aing mah kamari mah keur bajidor pokona mah kuari bae haram ye atuh aing ge tahun hareup jadi kiai eureun aing ge jadi kiai mah kuari aing can jadi kiai bae cara sia kamari ulah loba omong sia kiai soekeun sungut sia ku aing sia wah cak kiai teu beres sia aing. Nah, jadi moal tegep engkena, Masya Allah. Kecuali lah menti kafir asup Islam lain deh. Urut dakwah urut kafir mah kemudian nyana dakwah asup Islam, mualaf dakwah mantep. Sebab tadi itibar sama nu kamari mah. Hah, urang kuari mah dakwah betang ngadakwahan pemain-pemain judi remi bahasa jasa. Aju geus bae ka belah dieuna ngomong lah ya Kiai ya ini dakwah mah dakwah ulah sok kararitulah geus bae tuh masing-masing jeung nu mere hidayahna mah Gusti Allah pinternya na sial tah jadi pinter jasa ka hidayah-hidayahnya tolol tuh mah tah eta teh maleureun-eureun pasti ngomongkeun bae ka Kiai terus nu ngadu kotok bakal jadi musuh Kiai nu main remi bakal jadi musuh Kiai anu boga sorum bakal jadi musuh Kiai lantaran ku Kiai diharam-haramkeun bae anu boga bank bakal jadi musuh Kiai lantaran bank teh atuh bank di urang mah eta teh adalah pengelolaan riba mun Kiai na tegep bakal jadi musuh Kiai jadi Kiai teh jalin ngeunaheun loba musuh kudu siap jadi Kiai mah loba musuh. Biar omongkeun ku jelema teh emang ku mah kitu teh datang ka ceuleuh teh datang aju kiaina FSMR yo itu teh mah wayah jadi kiai teh mah kos kitu tenang kiai di ditu diaromongkeun bae kiai mah ku saha diomongkeun aku tukang ngadu kotok cenah kiai mah
Wujan mah kiai mah galak teuing masalah aing ku tukang adu kotok beres lah kos gitu bawa ka dieu kotok naik pencik ku aing nueleh na bae nueleh bawa ka dieu nueleh nu menangna walos adukeun heula kiai hebat jasa tawa tuh ngaremi lumayan bola pasti ngomongkeun ka kiai lamun kiai na nu ngomongkeun lain kiai teh mah kiai eta mah akur bae jeung urangnya bagus sama kiai bisa kabula kabale eta mah asana beureun lolondokan teh mah kiai nya bunglon kajen kukumaha ge ja akur bae nya mah bareng jeung urang ngariung akur nyalateun akur salat akur giliran atuh menang hadiah ti pamarentah ja akur bae malah mah proposal ge nyana nu ngaju-ngajukeun aju janyana mah ngeridit ge terus bae teh mah kiai nya malah urang ge dianter ku nyana ja akur bae teh mah kiai waktu kenu ngadu kotok nyana ge neuleuh deui di dinya ngawasitan malah mah eta kiai hebat teman eta mah eta kiai urang tak kos kitu tah eta kiai Golkar kos kitu eta teu boga musuh kiai Golkar mah musuhna langsung Gusti Allah gara modar sia emang kumaha gitu setiap lu nanjeurkeun agama pasti loba nu ngaromongkeun eta mah sunnatullah Kangjeng Nabi bukti iya taman terus ngomong-ngomong bae pangeran man segala mujizat ya kos aing teh nyawa bae pokona ngarangkum sia lah mujizat da kamari sia mah lantaran Kangjeng Nabi terus bae kapanggih jeung kerumunan manusia dakwah Kangjeng Nabi kapanggih jeung jelema dakwah terus bae tanpa pamrih beurang peuting tugas Kangjeng Nabi adalah dakwah terus baik jadi eta kafir-kafir Mekah teh puyeng pusing aing mah ngadenge Muhammad terus baik ku aing geus dicarekan ku aing geus dicemot ya Muhammad terus baik dawana weh aju deui sebagian masyarakat leutik kelas menengah ke bawah loba nu input tinggal menengah ke atas encan gengsi kapan menengah ke atas mah menengah ke bawah mah geus hampir marilu ka Kangjeng Nabi percaya tapi di kelas menengah ke atas bangsawan bangsa budayawan bangsa hartawan nu encan milu nu masih kene gede hulu ieu bangsa nu ngaraji ka dieu ieu kelas cacah emang kumaha gitu kelas menengah ke handap sanajan boga mobil can anggeus ka dieu nu ngaraji teh kelas atas so mana daek jadi kukumpulan cara orang kieu mal daek gengsi ajakan coba ge kelas-kelas bangsa-bangsawan titah ngaji ka dieu tetep ceuli datang ka daek bae ngajinya saya mah kan harus di dokterandus apa itu kiuci keluaran mana itu dia jebolan mana itu dia mun datang gua di kongkorongan kastrol teh jelema gaji kudu di dokter Andas baik gaji kudu di dokter baik kudu di profesor baik ngaji dage kudu di ruangan AC make jas make dasi dikira benerna tuh mantak ngaji mah ngaji baik ja orang KPK ge ngararaji orang BPK ge ngararaji nu di dakwahan kunyana nu diulah-ulah ge ngararaji nu di DPR pusat ge ngararaji anak kiai malah nyanana nu sok dakwah nyana nu ditikem Neku aja ngaji na kapan lain jang ngaluluhkeun hate eta mah munafik teh mah kos kitu mah bisa maca Quran munafik ge jarago talar malah mah Quran daripada kiai anu sok isuk-isuk ka dieu poe Minggu mah nya mangan kuliah doang talar teh itu mah talar tabarok talar yasin talar hebat jasa tapi kan teu make kana Quran maning mana nyana talar Quran tapi korupsi luar biasa zina luar biasa bandingkan jeung urang Cikupa Ki Haji nu talar nangan kuliah najoang jeung kulhu paranti salat maghrib tapi bener jelemana maning eta aman dunia punya nama dicekal nangis maningan nyana jadi presiden tanggeus pasti di televisi marhaba banget kegiatan naon haram jadinya nangis marhaba bae maca sholawat marhaba datang ke masyarakat ke puyang ieu TV jadi kieu
jara rualah kurang TV acarana terjauh di debak malu jangan. Masya Allah ya. Iya dakwah Kangjeng Nabi terus kesulitan, bangsawan kesulitan, kufar-kufar Mekah kelas atas nilai tingkah Kangjeng Nabi jeung pagawean Kangjeng Nabi, ucap Kangjeng Nabi per detik, per menit, per hari terus teu pernah surut Kangjeng Nabi mah. Makin dicaci, dimaki, makin tajam Kangjeng Nabi dakwahna. Makin dikucilkan Kangjeng Nabi, makin mencuat Kangjeng Nabi dakwah tanpa pamrih, sebab tugas di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karumpul kufar Mekah man dia ada siapa dia mukminin pelantaran Kangjeng Nabi dipanggil ku kufar Mekah haladir BKB ayam naon ya Kangjeng Nabi urang Rasul urang dipanggil ku tokoh-tokoh lain dekna naon aing Muhammad kieu isia dakwah teh kan menjadi-jadi haju sia nyaritakeun mukjizat bentuk da Al-Qur'an aing mah sakieu bae ngad pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa, pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa, pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Soleh, eta pan sia teh amat nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa bahwa Kangjeng Nabi Musa mah kapan boga mukjizatna teh tungkeun ta eta teh pan sia nu nyaritakeun tukhbiruna anjeun nyaritakeun bahwa Musa kana lahu ason yadribu biha anu dipepeuhkeun ku tungkeunna teh fayan fajiru minusna asyarata ngancer 12 di batu begitu ditenggelkeun eta mukjizat mat sia nu nyaritakeun kos kitu pantah hiji tah nya. Nomor kedua pan sia nu nyaritakeun bahwa memeh kaula teh aya nabi ngaranna Isa, pan sia nu nyaritakeun bahwa Isa teh ngabogaan mukjizat anu istimewa, mukjizat Kangjeng Nabi Isa teh yuhyil mauta nu paek bisa dihudangkeun deui bisa ditanya tuh siapa tah. Nomor ketiluna Nabi Soleh alaihissalam, Kangjeng Nabi Soleh teh kaadat lahum naqoh nyana teh kapan ngabogaan onta sebagai mukjizatna nu kusnya dicaritakeun tah kuari aing menta ka sia coba mukjizat model kos kitu aing hangeuleuh ku mata aing lamun sia becos aing geus iman ka sia bahwa sia teh bener-bener utusan Allah, lamun sia teh becos ulah samatkan aya sia yeay emang naon gitu sia uper Mekah teh kos kitu tah. Ya Allah ya Rabbi, Kangjeng Nabi tantangan mukjizat sementara Kangjeng Nabi teh kapan keur diturunan mukjizat ku Gusti Allah timbul girohna nangtung Kangjeng Nabi. Masya Allah mukminin kabeh kaget, wah asalna terjadi mah ieu mukjizat anu hebat ieu. Kan lamun jawara mah mun jawara ditangtangan gelut pan jawara mah hehehe sia gelang bahar doang gede pangsi doang sia kadeleuna bangun bola lede oyag-oyagan kos gitu ayo tantangan ku aing sia deuk make jurus naon sia deuk make jurus diprek apa jurus lari jeung aing sia jawara mah panturun gua asli Betawi nih anak gua pitung gua nih besi gua ntar gua pertunjukan kepada kamu jawara mah kos gitu mentak di Jakarta mah lamun aya nu bebesanan kudu make besi bae adu kekuatan heula eleh teu jadi tapi tilok aya nu eleh jangan nyeting dah mah besi tinggal besi tetep bae eleh bae ti awewe lalaki menang bae padahal sekali-sekali eleh kenapa kudu ulah jadi aduh ayah beta Jakarta wakos gitu buka pintu ngaranna eta
sebab permainan Jakarta tenar Desi, Bogor tenar Cimande, Jasinga tenar Salak. Oh, masalah sama lain permainan tau kan dia. Kanjeng Nabi langsung hudang. Begitu Kanjeng Nabi hudang, langsung Kanjeng Nabi ngadoa. Begitu ngadoa Kanjeng Nabi madep deui. Cek Kanjeng Nabi sesuai jeung permintaan kafir-kafir Mekah. Tadi cek kafir Mekah patina biayatin hatta nusaddiqaka wa nu'mina laka ya Muhammad. Andai kata anjeun ngadatangkeun sakumaha mujizat-mujizat Musa, sakumaha mujizat-mujizat Isa, sakumaha mujizat-mujizat Kanjeng Nabi Saleh jeung mujizat-mujizat para nabi nu ku anjeun dicaritakeun, sok patina anjeun coba laksanakeun, datangkeun ka kaula sebagaimana mujizat-mujizat nu baraheula hatta nusaddiqaka, mun bisa kaula dek kabenerkeun wa nu'mina laka, kaula bakal ngimankeun ka anjeun. Sok Muhammad mumpung kuari. Kanjeng Nabi langsung nangtung cek Kanjeng Nabi ayu sayyin tuhibun, hayang mujizat naon nu ku anda dipake karesep. Waduh, ditantangkan ku Kanjeng Nabi. Bener gitu. Langsung kupar-kupar Mekah teh ngomong, Muhammad gol taj'alu lana sofa zahaban, nomor kahiji kaula mah minta ka anjeun teh tah bukit sofa supaya jadi emas. Buktikeun ku anjeun, lamun eta terbukti kaula bakal iman ka anjeun. Hiji naon deui? Nomor kedua, wa ba'aslana ba'da mautana nas'aluhu anka ahakul ma taqulu am batilun. Nomor kedua, salah sahiji nu geus paeh di kuburan buka, mudah-mudahan ku anjeun bisa dihudangkeun deui. Nyana hudang, nyana nangtung ku kaula deuk ditanya, bener apa henteu Muhammad eta sebagai utusan Allah. Lamun nyana ngabenerkeun kaula deuk iman. Ambo teu kira-kira naon deui cek Kanjeng Nabi. Nomor katiluna, wa arina mala'al malaikata yashhaduna laka, tunjukkeun coba malaikat ulah datang ka teu kadeuleu, nu ngaran Jibril, nu ngaran Mikail, nu ngaran Israfil, nu ngaran Israil, nu ngaran Munkar, Nakir, Malik, Atid, Ridwan, sahabae salah sahiji malaikat kuari supaya kadeuleu ku kami ditanya. Sanggeus ditanya nyana nyaksian bahwa ieu Muhammad adalah benar-benar Rasulullah, nyana ngahiang deui karena kami dek iman. Lain lalagaan paneta kos kitu. Kumaha Kanjeng Nabi tegar wae Kanjeng Nabi mah. Ya leutik kos kitu mah Kanjeng Nabi. Siapkeun mata ulah kicep. Dicolok sia ku aing. Kumaha eta Kanjeng Nabi dipentas seperti itu sugan mundur. Teu Kanjeng Nabi faqala Rasulullah. Cek Kanjeng Rasulullah, wahai kufar Mekah, in fa'altu ma taqulun atusaddiquni, lamun kaula bisa ngabuktikeun naon nu ku anjeun dipenta, naon ku anjeun diucapkeun, apakah anjeun bakal ngabenerkeun ka kaula? Oh, cek kufar Mekah, naam ya Muhammad, pasti. Lamun anjeun bisa ngabuktikeun sopa jadi emas, jelema anu paeh hudang nyaksian bahwa anjeun teh bener sebagai rasul. Nomor katilu, malaikat salah sahijina bukti nyaksian anjeun teh sebagai rasul. Kula dek pangheulana cak kufar Mekah bakal ngabenerkeun ka anjeun sebagai rasul Allah. Hayo cek Kanjeng Rasul, lain fa'ata cek eta kufar Mekah, lain fa'ata nadat bi annaka ajma'in, kami kabeh moal anu nyesa hiji-hiji acan mun anjeun bisa ngabuktikeun pasti kami bakal ngimankeun nuturkeun anjeun. Aya nu Noel muslimun muminun ka Kanjeng Nabi mad buktikeun mad coba ge abeh nyana ariman pan geus iman mah urang ngeunaheun tenang, urang salat ngeunaheun, ibadah ngeunaheun. Ayo geus buktikeun bae tah mah babari ieu pangeran mah maha kawasa. Sapira gunung sopa ulah-ulah sopa jeung marwahna ge jadi emas kula mentang ke pangguna. Yo sia masuk kitu ieu. Ayo jadi keusakna.
Aju nu paraleh jangan ke di akhirat ge urang bakal dihudang-hudangkeun sudangkeun bae hiji mah coba malaikat Jibril mah tuh pan selalu jeung Kangjeng atuh coba bae toel malaikat Jibril supaya ngabungkeun aju nyebutkeun bahwa Muhammad teh utusan Allah nya kian ayo geus lah geus eta mah gampang geus kitu mah ayo geus Kangjeng Nabi faqama Rasulullah ngadeg Kangjeng Nabi sagesa ngadeg wa ja'ala yad Allah azza wa jalla yaj'ala Kangjeng Nabi teh nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya Gusti Allah yunzil alaihim hatta yumin Kangjeng Nabi langsung ngadoa menta supaya naon nu dipenta ku ahli-ahli Mekah ku kufar Mekah dibuktikeun langsung munajat ka Gusti Allah cak Gusti Allah tah mah babari kos kitu mah ulah kakarak gunung Sopah cak Gusti Allah dunia dijadikan emas gampang ulah ngahirupkeun hiji titah ngomong sakabehna nu pararaeh dihudangkeun ngaromong bahwa anjeun Rasul babari ulah kakarak hiji malaikat Jibril misalna nu selalu jeung anjeun seluruh malaikat dek dibuktikeun nyaksikeun bahwa anjeun sebagai Rasul teh atuh bisa ngan kieu mad cek Gusti Allah ya aing utus Jibril langsung malaikat Jibril diutus datang ka Kangjeng naon Jibril Gusti Allah geus ngadenge kana doa anjeun makan geus ditarima doa anjeun Muhammad cuman sakieu hungkul andai kata ieu gunung Sopah dijadikeun emas andai kata salah sahiji jelema nu dikubur teh hudang nyaksikeun bahwa anjeun teh sebagai Rasul haju ieu mah haju ieu geus bukti kos kitu nyana teu iman keneh bae tah eta deuk kumaha kan ngomong mah bisa baik andai kata geus dibuktikan Sopah cek malaikat Jibril jadi emas nomor kaduana salah sahiji ahli kubur hudang nyaksikeun bahwa anjeun sebagai Rasul komo malaikat bungkeul bajaku lagi di sisi anjeun gampang kama geus cuman nyana sanggeus terbukti sakumaha kayana tetep bae teu iman nah ieu lamun teu iman kitu bakalna aya balukarna mah lamun geus dibuktikan tetap teu iman Allah bakal nyiksa sakitu doang beak kabeh ieu Mekah disiksa ku Gusti Allah dengan cara Gusti Allah tetapi lamun teu dibuktikan tungguan bae sabaran bae nah ieu mah moal aya siksa sagekeun lamun anjeun bisa ngabuktikeun nyana teu ariman siksa bakal datang lamun anjeun sabar bae kajen dicemooh ge Allah moal nyiksa pilih cek Kangjeng Nabi deuh teu nyaho kapan urang lamun geus dibuktikeun manehanana bakal arariman apa henteu na sanu nyaho nyana bakal leuwih dahsyat permintaanana jeung leuwih dahsyat bakalna engke ngabrihna ka kaula geus atulah kalau mah geus kajen kos kitu mah maningan ge sabar bae geus sabar bae mah tungguan tobat-tobatna para kupar-kupar Mekah Quraisy Mekah daripada engke dibuktikan haju teu iman siksa Allah bakal datang dan nu mantak Kangjeng Nabi langsung reda hatena bebeja ka para muslimin nu halal hadir Jibril datang ka kaula terus gampang jasa dek ngabuktikeun mah ngan ieu urang teu nyaho setelah bukti bakal iman apa henteu kupar Mekah haju lamun andai kata iman beres tapi lamun teu iman bakal siksa langsung kontan jasa tapi lamun disabaran bakal na moal aya siksa maning mana cek muslimin ge maning ulah atuh man kos kitu mah sebab encan ngajamin di mana bukti bakal iman geus ulah bae lah teu langsung mantak turun ayat ieu wa aqsamu billahi jahda imanihim wallahu alam bimuradi kupar-kupar Mekah tokoh-tokoh Quraisy tiasa rumpah billahi ka Gusti Allah tetep nyana sumpah nama ka Gusti Allah baik jahda imanihim kalawan pohara jasa sumpahna goya tatihadihim fiha cara sumpahna lain ja'atuhum ayatun Muhammad demi Allah yakin lamun datang ka kami kabehan ayat sebagai mukjizat jadi pakai kahayangku kami naon bentukna nu tadi teh la yu'minun biha kami niscaya bakal ngimankeun ka mukjizat aing kami kabehan bakal iman ka anjeun Muhammad
sarumpah-sarumpana demi Allah sarwanya lagi sumpah nama ka Allah kan mandang lamun ditanya teh kupar kok sumpahna ka Allah tuh kami ke iman iya ke pangeran mah nu teu iman ge ka Muhammad pan bisa teu iman ka Muhammad lah tuh sapira Muhammad budak kamari ai pangeran mah kabingis iman ka Allah aya tak nyembah ka Uzza ka Lata eta mah wasilah doang wasilah tamah lantaran pangeran teu kadeuleu geus kami nyieun pangeran nu kadeuleu geus ka pangeran mah tetep ka Allah ngan melalui Uzza melalui Lata kami teh ya ieu teh nyieun wasilah tah nu mantak ku Muhammadiyah teh urang teh hadiah pajar kos kupar Mekah kos kitu teh blon tah cek diana wasilah-wasilah kos kitu bae ge kupar Mekah tah mah ka Allah maka Allah tapi nyana wasilahna ka patung eta mah percis cenah kos kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah soekeun habak sungutna jeblon teh budak nya teh nyana kos kitu sumpahna teh kumaha tah kos kitu teh lamun anjeun Muhammad bisa ngadatangkeun ayat-ayat jeung mukjizat sakumaha nu ku kami dipake ka hayang niscaya kami bakal iman ka anjeun Muhammad tapi lamun anjeun teu bisa ngabuktikeun ulah tamatkan ya aya Muhammad aing kudu iman ka anjeun mah kumaha sakumaha tadi doa Kangjeng Nabi geus ditarima ku Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi mah terus malaikat Jibril kita dijawab hul bejakeun Muhammad ka kupar Mekah innamal ayatu indallah saya lian dari mukjizat mah gaduh Gusti Allah yunziruha kama yasha eta mandek nurunkeun Gusti Allah kumaha kayang Gusti Allah bae dek dipetakeun mangga dek tegeh mangga bae wa inna ma ana nadzir ai kuring masa kadar tugas jeung sieun di mana-mana anu teu iman ka Allah teu iman ka Rasul Allah kula sebagai rasulna ieu di akhirat bakal disiksa kula mah sakitu bae tugas teh nurunkeun mukjizat urusan Gusti Allah adapun kula urusan anangan sakadar mere penerangan-penerangan mere peringatan-peringatan titik ngan sakitu wa ma yusirukum jeung saha nu merenya wajah moal aya kana iman ku per Mekah teh anjeun para mukminin noelan ka kaula titah ngabuktikeun kahayang-kahayang kupar-kupar Mekah sakumaha anu dipake kahayang tadi teh aku anjeun dititahan teh emang saha nu merenya ho anjeun kan teu nyaho ketika geus bukti nyana iman apa henteu na moal bisa moal nyaho anjeun mah para mukminin annaha idza ja'at la yu'minun sanyana mukjizat di mana geus datang ka aranjeunna tetep nyana henteu iman mal iman geus aya dina ilmu Gusti Allah kama sabaqal libasa baqa fi ilmi Gusti Allah sanajan dibuktikan gunung sopa jadi emas tetap nyana moal iman ieu ka anjeun Muhammad nu mantap percuma dibuktikan